Masih dah, oi. Wah, Iyo meren. Bet Teka aja sama sampai jurang arek adinya. Oi, eta naon gitu, ha? Sampai jurus. Kerjakan ribut. kalau Sampai jurus. Oh, ayo. Siap. Ayo. Ayo. Aduh, meni seger kieu nya tos ibak teh. Kieu ari Tegadus sasampayan di bumi mah kudu we ngiring nyampaikeun di tetangga teh lah. Ya teh samping sahanya nembak panggungan sih. Lu soek ieu. Bisa. Kumanya supaya bisa ngedelan si Mumun mumpung hawa si Pipit jeung Jono ya. Biar aku kudu ngawalkeun jurus mah ya di aki ya. Dicerai lah jurus lewat Randa. Duh, aing mah kalau sekolah aja bilang gawe nih mah tuh udah kalah nih nih eta saha eta buru dong siga nu geuring we maling kaburangan sigana eta mah ye paling baledog paling Sana saha eta Yurang dadang pantesan atuh siga maling we naon siga maling gitu biasa lah. Masih ngobrol ya bro. di dia Mana kenaon dah? Hah? Mana kenaon? Biasa nggak nyambut beberapa si Mumun. Tadi? Tadi. Jeung saha? Sorangan atuh. Jeung si Pipit. Itu si Kenapa sih? Euing ka mana bro? Kita kenaon nyokot sareng si Mumun. Wah, kenaon? Asrama orang resep. Hah? Resep. Lain ngomong atuh. Karakeun pan si Jono pan resepkeun sarua. Kamari teh anu ngimpi teh ya. Saung teh Iya. Berek elek kan si Pipit. Hah? Masih enak. Nanya. Eta mau liberekeun udah. Wah, Iya. Pakai naon tah? pakai sholat. Salat di mana? Ya di sholat. Gantian atuh. Angke gantian di berenjem. Ya. Urang teu boga samping di mah. Sarua ya urang yo tuh. Tuh, Sampingna. dua, ini samping sadi. Hah? Euing yo nang isaha. Pake we. Bau ah. Bono sih. Hah? Bau ieu. Kayak Pipit. Geusnya ya. Eh, Eta mah ulah beja kasih Jono. Bawa ke iya siap. cukup siap. rahasia we duaan ya. Kan main CS urang. Tapi ieu paling tong mama urang ya. Moal mah. Hah? Identitas pan ya. Identitas. Nyopet Aisyah mana naon teh? Cak kumaha tuh? Resep kan. Aduh. Yang kayak mau ribut jeung Jono kumaha sih? Moal. Mau ribut. Panjangkeun Jono mah. Aing sorangan wae tadi di dieu sugan Oh. salah culak cilik siga maling Siga ninja. Buat eta kenceng teh. Ayo ah, Por kanyawan. geus burit ah. Ayo cambar sih na. Kadi teh kanyawan sih. Ayo. Ayo geus ah. Ayo.
Itu samping ke mananya? Geningan eueuh. Alas ya. Makanya itu samping Bapak Mumun sih Gana. Duit habis. Enggak, sok. Proyek udah kelar. Jadi kerja susah bener dah Jakarta. Orang-orangnya kayak semut banyak bener. Dari kampung banyak ke Jakarta nyari kerja, ya gue gimana kerja lagi, cari kemana lagi tuh. Aduh, ini pengen pulang, ini lapar ngomongin gini dah. Bocah mana ya? Aduh, makanan kagak ada, duit kagak ada, pengen pulang. Duh, mana ya? Film gini-gini mulu lah. Tuh film tah enggak, sok. Mana? atau bocah Karena sanya. kayak di kampung ya. Dadang, Anu mana? Dadang, Jono, buset, Itu Pak, Mak. main catur jago bener, kalah gua. Di kebun. Kalau gini mah mending pulang. Kagak ada duit, mau kagak ada duit, kagak ada duit. Pokoknya sampai gak sampai, gue harus sampai ke kampung. Jalan kaki juga, ayo dah sama gua mah besok. Belasan sih. Jadi besoknya. Aduh. Lu enggak. Masih teh habis pikir orang mah Naon elehan, itu habis elehan mana geus yakin elehan eta mah. Borona urang teu maju kamari. Naon nu elehan? Maneh kabur tibang ku si Pipit. Padahal di lembur urang eta teh. Eta teh, Heeh. mana kunaon teu maju si Cim? Nya urang mah pan biasa maneh heula pangkolotna, saha di dieu kumis pangleubeutna. Umis ieu tah uing. Berarti mana nu maju ti heula. Urang arek maju kata Cim. Terus cuma ieu mah kan urang bingung teh kieu, lamun urang arek diributkeun, saha sih nu salah? Urang nu maledogna. Ya cek urang mah sok anti damai da Anti damai. Arek babaturan oge ributkeun we cek urang mah. Nya atuh ari kieu mah kitu we, nya. Lamun seumpamana urang arek diributkeun mah, urang kan itu teh yang dikuran sih. Ca Wanita ca ka lemburna si Jono si Pipit. rek nyerang urang. Kunaon sih? Oh, ayo. Berang urang duaan. Iraha. Oh, Oke lah. sorangan ke mana ya? Kitu mah. Wani. Tong enakeun kumis. Kan tadi diomongkeun. Assalamualaikum. Salam. Salam. Anjir, si Kasep. Diuk lah, diuk. Bala lah. Tong nu bala di dia. Net, udah dia lah tuh. Nah, bernama mana bersihan lah ieu, Net. Atuh supaya Indonesia teh bersih. Kurang doang. Hah, nya kabehan. Kade bol di gigal biul net. Emang aya. Ada lupa tuh tempo bala. Ya. Urang udud aya hiji deui. Mana mau udud teu? Si Acim mayangan udud. Emang liwi. Kita meuli. Gitu we saya ya. Geus ieu teh biasa geus bosan hirup. Karawang panas bener dah. Aduh, ini kampung masih lumayan lagi. Aduh ini uang kagak ada juga, gue bela-belain beli apa namanya, beli makanan buat bocah dah. Gue pengen banget ya ketemu bocah. Pokoknya aduh pokoknya gue bela-belain buat bocah. Gue pengen ketemu bocah hari ini juga. Tapi capek ya. Ya udah, sampai dulu ke kampung. Pokoknya gue mau ketemu bocah.
Kamari kemana? Mana? Gua keluar. Mari. Oh, orang teh kanan itu puting teh put gelas pupus. Tah. Cih. Tenyaho. Orang mah geus Iya. niat HD eta tawasulan. Tawasulan teh di samping. Poho. Oh, wae. Ya, eta bang mana galak ini yang aing ah. Tibang gelas oge. Ah percuma galak coba nikah keluar jero doang. Mun kamari keluar mah lawan ku Acip. Wah, kabur ti ulah oge. Heuh ya po. Aduh. Ya, kamari teh nyawa caritana sih nya. Hah? Wah. Urang kan samping panggeuseukeun ku awewe, coy. Hah? Si Mumun nya. Urang mah geus diseukeun geus seumit ari nama. Sarungna aya di maneh. Tapi nah. Berarti maneh gagal kene. Ya, jadi tiang deui. Tiang deui. Gagal pokoknya mah intinya gagal. Nah, cuma kieu, Net. Kemarin teh aya masalah ieu urang. Ye, nyawa sih, ceritakan kamari. Kamari teh kieu nya. Orang si FT tidak ngasupkeun sarung ka si Mumun. Bisnis kunaon jahil urang teh nya, malah jahil eta leutak ngalu-ngalukeun duta ka si Mumun. Bae dogkeun batu, bae dogkeun keur nyeuseut teh, keur nyeuseut mah aya si nanti si Mumun, si Yati, aya si Enung, ane tah we nya kaliwat. Berhasil urangnya, unda nama. Tah geus kitu mah enak keur nyeuseut. Urang rumput ya, tiluan urang, si Acim jeung si Eman. Terus si Eman itu kurang di baledog yo. Jampena mah geus paten, Ned. Heuh. Tapi bener sih eta di jampean beunang, tapi lain Beunang. beunang si Mumun. Guys. Beunang si Dadang. Si Pipi. Iya kan tongongna. Jagoannya. Ah tapi tah yang seuri urang mah net. Sueb kabur. Cuma geus kitu teh ngambek. Saya tanya, urang sampeurkeun heuh. Bener. Ah. Urang teh arek ngadu yo. Kunaon si Dadang teh. Si Dadang ya, sada si Pipit. Fit. Kunaon si Pipit teh. Jurus. Langsung kuda-kuda. Wes kieu. Urangnya kuda-kuda. Saeb Mana? Cah itu budak. sepantaran dan budak atuh gitu mah. Oh, budak urang mah itu. Lain tah mah. Eta bebuntal gitu nya. Alak mah. Hah? Minta duitna. Boleh. Jika lain lembur urang enggak? Lain tah mah. Hah? Pokoknya nu lewat ka lembur urang minta duitna. Heuh, tambahan pikir beli udud ya. Bener mah, teu boga udud lah. Net. Junaid we. Hah? Junaid jeung Malak. Net daek teh malak. Bisa urang mah. Ih. Geus serem oge. dan serem. Gedeng. Supaya serem, Net. Sih. Tuh. Sampeurkeun apa urang jeung dia? Hah? Eta geus bake kembang. Alus. Yuk, lagi sampeurkeun apa cicing urang? Urang sampeurkeun we. Sampeurkeun? Hah? Sampeurkeun? Tapi kan dia ada lempang mah. Tungguan di Hah, tungguan di dia. Dia orang tanya lah. Gak kira buka duit tuh. Jaksa. Hah? Tapi bang, ke mana maneh? Weh, Mana bang? dengerin kurang. Budak mana? Ono bang. Kurang serem ding. Dak mana sih ya? Ono bang. Di mana? Cirabek bang. Cirabek, Cibarek lain. Lu bener atuh. Ya bang, Cibarek bang. Emang lembur Cibarek mana? Ya bang, baru pulang bang. Oh, berarti lembur si Pipit Iya. Mana udah ke si Pipit? Kenal bang, kenal itu teman kecil. Oh, kayak bejakeun ya. Balik di dia, bebeja ke si Pipit. Aya nu nyegat budak si Sueb gitu. Di lembur si Sueb, di Ranggon. Iya bang, Ada buka duit tuh. ini juga ini kagak ada duit bang. Alasan. Mana? Tuh, bang, Aku buka duit yo orang Ampun, Bang. kota. bang kagak ada. Rokok mana Kagak rokok? ada bang. Boro-boro rokok bang. Ini kan tadi udah bilang kagak ada bang. Bener tuh. Benar. Allah tuh. Ini juga cuman sedikit bawanya juga. Maaf bang, gua bang. Nih, ayo juga yang kaki kagak ada duit lagi. Serius. Iya bang.
Bet lewat. Oh, pokoknya bejakan kasih bebetnya. Anu nyegat budak si Sueb. Bedakeun tidak dulu ting Sueb tong jeung urang. Ya bang, nanti dikasih tahu bang. Oh, kasih. Geus budak si Sueb di wae. Ari kamari kalabur sia teh Sueb sacim. Kunaon ena ngajakan ribut deui sia teh. Geus moal benerin ieu mah aslina euy. Penasaran episode selanjutnya? Pokoknya pantengin terus ya, bisa kasih 1980. Tong hilap oge, like, komen, sarang subscribe. Hatur nuhun.